Pangeran masanajan saluktara ieu nunutan sabab naon lamun ieu Allah sok nunutan dunya peupeusih nah kumaha kitu pecakane maneh ayeuna nya ke gelas dina luhur batu bari nunutan grepek pasti eta gelas teh nya bakara gerag kana batu jadi pupus tah dunya oge kitu lamun pangeran nunutan saluk bahaya dunya pupus horna dunya teh dicekel ku Allah dicekel sagede kumaha leungeunna nya ari Allah Kang beda deui jeung urang da itu mah kakasina ge nyaeta dat laisa kamislihi syai'un moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontohan ka mantenna saperkara oge ulah disarwakeun jeung urang nyekelna pangeran teh tapi kumaha pan kudu kaharti meureun satiap-tiap dicekel meureun aya leungeunnan aib Allah aya leungeunnan Allah teh eueuh leungeunnan ngan Allah kagungan leungeun Allah kagungan leungeun nya nu kumaha leungeun Allah eta anu dipake ku maneh anu dipake ngahuap ku maneh teh anu saha kitu hor jadi ieu leungeun teh nu Allah kagungan Allah pek diragunakeun ku maneh keur bekal ibadah ka mantenna hor lain dari tadi soal dunya dicekel ku Allah teh ku leungeunna lain tapi ieu dunya dicepengna teh ku kudrat jeung iradatna ku kersa jeung pangawasana oh kitu nya Kang ngarti teu heueuh saeutik cingpo Kang ieu ari Allah teh sabaraha hiji apaan dina katerangan ditetelakeun ahad oh nya apaan hiji cenah eueuh dua eueuh tilu ngan sahiji-hijina jadi urang ibadah ka pangeran teh kudu kumaha kudu nu iya kudu nu yakin eta kudu anu baris manfaat keur ka urang sararea da pamohalan urang ibadah ka pangeran teu manfaat da manfaat nu matak perlu ibadah oh nya Kang na teh naon urang bangsa buta ngaji kitu ih teu naon kudu malahan mah supaya jelema eraeun piraku cenah meureun ai buta balener ai jelema saralah badieu ya Mang I abeh eraeun nya buta teh naon urang jelema goreng pacut ih kapan menteuna pangeran ka jelema mah teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kabersihan ati bersih ati maneh bagja hirup oh nya Kang aya keneh tanyakeun naon Kang naon ari cenah anu paeh nya tong ditahlilan tong nanaonan tahlilan nu paeh teu ari-ari dan nu paeh mah lain urusan urang tapi uruseun urang nu paeh mah lain urusan urang tapi uruseun urang tong ditahlilan ngan maneh nu hirup kudu tahlil hor na jadi liur apa maneh nu sok parasea wae jelema henteu nu laliur mode maneh heueuh Kang ceuk saurang nu paeh kudu ditahlilan ceuk saurang kudu nu mana nu bener mah nu teu pasea anu aman anu tentrem hor jadi tong nahlilan nu paeh ulah lamun maneh nu hirup kudu tahlil sabab ai tahlil teh ngucapkeun la ilaha illallah lamun maneh teu la ilaha illallah nganung harti teu bertuhan teu atuh perlu we urang ngadoa ka nu paeh ngadoa kumaha muga-muga we Gusti ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna ka saha ngadoa teh ka pangeran eta doa dikasahakeun ka nu paeh dan nu paeh mah moal narima doa dan nu paeh mah pan kumaha urang ka pangeran atuh doa kumaha lamun pangeran ngajawab kumaha geura sok ngadoa deui
muga-muga we ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna. Kumaha lamun pangeran ngajawab? Kumaha ngajawabna? Entong borok dina iman Islamna, dina henteu na ge da nu aing. Dicokot teh ku aing, da aing nyadiakeun tempat teh dua. Da pangeran mah moal beunang disogok ku doa. Nu matak hukum pangeran jeung hukum dunya ulah disaruakeun. Sabab tibalik ieu dunya teh eunteungna akhirat. Eunteungna akhirat. Dunya teh eunteungna akhirat. Nya, nu matak kade tibalik. Tibalik kumaha? Pecakannya kumaneh ngeunteung. Grapek maneh ngeunteung leungeun kenca jadi katuhu grapek katempona. Leungeun katuhu jadi kenca. Heueuh ya Kang. Tah nu matak nih lebah dieu kade maneh teh ulah kabobodo teh nyok kasamaran tingali ulah kabita ku barang jiga jeung beja. Tapi kudu yakin. Nya. Ya. Aya teh soal nu tahlil tadi. Soal ngadoa kumaha? Jadi urang teh ngadoa teh moal ditarima mun kitu mah. Moal ada doana oge kagunganana. Doana maneh ge nu ngadoana kagunganana. Atuh lamun kitu mah tong ngadoa Kang, wudu. Kumaha sia Kang teh lieur? Apa nu parasea? Henteu nu lieur. Samet kitu pangartianana. Ngadoa moal ditarima, ari teu ngadoa pan kudu. Kumaha itu sia Kang teh? Atuh ulah salah sok. Ieu. Doa maneh kudu ngadoa. Nya, keur maneh. Keur maneh kumaha? Hayang karasa nya pek ngadoana balikeun. Pentingna ngadoa teh. Balikeun kumaha? Eta nu paeh teh doakeun cilaka. Sebakeun. Lain ngadoa. Muga-muga we ieu nu maot teh tong ditarima iman Islamna teh malahan cing digebruskeun ka neraka jahanam. Nah nu paeh nu bakal ngambek teh atawa kulawargana nu hirup. Jo gebro we meureun cukang irung maneh aya nu nakol. Heueuh nya, jadi ngadoa teh keur maneh habe salamet. Coba lamun maneh ngadoa nu tadi muga-muga we cing ditampi iman Islamna meureun kulawarga nu paeh teh ngeunaheun. Ngeunah kana hatena jo kurunyung ngeci kopi pan teu hese rejeki. Nya Kang. Nah eta ieu. Nu mata kade maneh bisi parasea tina soal agama geura denge ku maneh. Kurunyungna agama ka alam dunya lain keur alat pasea tapi keur ngamankeun nu pasea. Gubragna agama ka alam dunya lain keur alat debat tapi keur ngamankeun nu darebat. Ngarti? Heueuh nya. Karek kapikir eta Kep. Atuh naha ari agama datang tiba heula ari pasea meuni mineng getreng meuni eueuh heureuna. Agama datang tiba heula kajahatan beuki loba nu korupsi beuki meuweuh. Nah ieu teh lain salah agama tapi salah jelema. Tuh. Nu matak pangna agama dikajelemakeun. Sabab jahatna jelema mah leuwih ti sato. Nah jahat jelema leuwih ti sato. Leuwih jelema mah leuwih ti sato. Nya. Kumaha margina? Pecakan we. Grapek doma maling sampeu daunna wungkul tapi jelema mah jeung beutina tah leuwihna teh nya. Kakat. Heueuh nya. Kadang-kadang pagerna dikakat. Geus aya hiji kajadian doma atawa anjing atawa ucing nyoke janela batur maling TV jeung radio nu bogana di paehan. Acan, tapi jelema mah aya. Nah, ieu. Jadi contoh kan eta. Jadi jahatna jelema mah leuwih ti sato nu matak agama dikajelemakeun oge. Benerna oge jelema mah leuwih ti sato nu matak sampurna. Asyik si Akang bisa euy dakwah euy. Hebat euy boga lanceuk teh aing duh. Aya kemajuan. Kang aya keneh tanyakeun naon? Boga udud teu? Si kasebelan. Sok jero. Muni ngagubrag aing mikiran hakikat digubragkeun ka syariat. Ari nya mah iman takwa ka pangeran ulah kabobodo ku udud atuh.
tipu dah kadenge Kang tuluikeun sok nya keun bae urang ngadalil atawa urang naon nyaritakeun bener di leuweung ai bener mah di mana wae da keur di mana wae keur saha bae keur kumaha bae prak maneh kudu bener di mana-mana eling dinya aya gitu heuh nya Kang kudu bener di mana-mana wae di mana oge keur kumaha keur kumaha oge eling maneh tong boro hingga keur ngajaga leuweung model kieu maneh sapertina resep gapleh kudu eling maneh ka pangeran kumaha kitu baca kapan manusia teh diwajibkeun tapakur tadakur jeung tasyakur kumaha heuh kitu gapleh lamun di pikiran mah dibulak-balik urang mah ulang cokot hikmahna we contona ye nyiruan eta teh nyiruan teh sok gegeleberan neangan seseungitan keur pibahaneun madu kana kembang sok nyeusup entong boro hingga nyeusup kana kembang dalah kana kolomeran eta nyiruan teh sok nyeusup berarti dina kolomeran oge aya hakaneun anu hade tah dina gapleh oge kumaneh teh sokot anu hadena masina gapleh teh kareta pan haram main haram sote lamun maneh gapleh ukur resep bari jeung tu duitan mah bari jeung di pikiran turta mawa kana jalan kaimanan jeung katakwaan teu naon contona kumaha contona wae ayeuna gubrag balak genep lain nganung harti balak genep rukun iman lain kade bisi salah harti ngan eta genep lamun mangih nu genep eta teh itung-itung ngabejaan urang teh cing inget rukun iman teh aya genep iman ka Allah jeung iman ka malaikat iman kana kitab-kitabna iman ka rasul-rasulna jeung iman tek-tek bengek cekuhan teh kaitu anu genep perkara teh jeung di poe akhir segala pan tuh wa jeung iman kana poe akhir sagala kapan dirinya ge tah supaya eling urang kana rukun iman ulah dipopohokeun tuluy pigawe catet dina ati sanurpai anu bari gitu kitu ieu gubrag balak genep tanya rukun gubrag balak genep nyaeta rukun iman gubrag balak 5 gubrag balak 5 urang cing inget yen rukun Islam teh aya 5 hiji na rukun Islam hiji panganten lalaki luap manya jiji kana rungkun kawin heuh sorry meuni poho ai rukun Islam teh aya 5 hiji ketuhanan nu Maha Esa Pancasila eta mah heuh poho rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalana aya nya gubrag teh balak 4 urang cing inget yen bakal manusia teh tina 4 ning aci hiji aci ning seuneu 2 aci ning angin 3 aci ning cai 4 aci ning bumi ari cahayana ge aya 4 hiji beureum koneng boda sideung ari nafsuna ge aya 4 naon amarah lo amasyawiyah jeung muat maina ya eta nepi kana wujud jadi 4 nya eta dat sifat asma jeung af'al ari dat eta wujud ari sifat eta rupa ari af'al pagawean ari asma eta ngaran nah cing inget tah lamun gubrag balak 4 teh lain balak 4 anu bieu lain ngan eta maneh itung-itung dirona hate ngoboran ku gapleh gubrag teh balak 3 naon dah balak 3 nyaeta urang tekad ucap jeung lampah kudu bener kudu saluyu gubrag teh balak 2 naon dah balak 2 nyaeta cing inget gara pilih mana hade mana goreng sabab ieu di dunya ge 2 papasangan kulon wetan kidu kaler beurang penting odong hiji poek caang salah bener awewe jeung lalaki nah gubrag teh balak hiji naon eueuh deui semahkeun angin Gusti mung sahiji gubrag teh balak 0 da tadi ge urang teh asal eueuh jadi aya tina aya eueuh deui nah gubrag teh balak kutak
dek dihakan digoreng ku aing. Balakotak nih. Tak kitu ieu cing inget teh ieu nya. Urang oge kieu teh ngajaga di leuweung teh sasat urang teh ibadah keneh keur ngalestarikeun alam. Urang teh hiji atuh turut nyatana kana parentah pangeran, syariatna urang turut kana parentah naon atasan urang. Taat ya. Naon sababna da eueuh hiji pamarentah anu teu nyaah ka rakyatna. Lain eta Kang, sok aya nu mengpartina hukum aparatur negara, eta mah lain pamarentah, tapi oknumna. Oknumna nya. Oh, jadi oknum nu kitu teh nya Kang? Nya. Contona bae pan aya nu nuaran tangkakai di leuweung ngalasuluh, pan nepi ka diburak-barik, pan dibawa ka desa di Teungeulan, bari jeung manehna mah ngalasuluh keur sapoeun 2 poeun keur nyangu, ditanggung nage pan ku tak-tak paling kabawa ge 50 kilo. Ai kitu. Geuning aya nu leuwih ti eta, naon? Sakali maling suluh ti leuweung 300 kubik ditanggungna ku truk. Nu kitu teh rakyat leutik. Ye ceuk Akang oge eta mah oknum. Panyaki teh anu teu tanggung jawab teh nu matak kade cing hati-hati. Yang untung tina enteng. Yang untung tina enteng nu matak dina lebah dieu kade. Ulah boga rasa bukahaan. Anu penting ayeuna mah hayu urang ngajaga kalebak ieu, urang ngontrol ieu leuweung adik.